para mitra di karaos sabada mangjaya namatkeun bagian ke-53. Ayeuna mangjaya bade neraskeun bagian ke-54. Sadinten 2 kali upload para mitra jam 8 enjing-enjing sareng jam 8 wengi gitunya. Nah, supados ieu balatra gitu gitunya henteu enjing teras atau nepi teu wengi teras. Aya nu jam 8 enjing anu jam 8 wengi. Bade ngadamukeun mah iraha bade saminggu sakali ge mangga nyanggakeun kumaha raosna. Gitu margi ieu mah aya di upload di ieu mah di mana di nanti para mitra di media sosial aja para mitra di YouTube iraha mah tos sasalse gitu iraha mah tos sasalse na mitra ngadangukeun dongeng mangga nyangakeun kumaha salsena mangga biasana bari damel bari naon gitunya gitu aya ge cenah tenang mangjaya teu ngaganggu ka batur di kantor ge ngadangukeun dongeng yang handphone handphone tinggal mau kabar ieu na wae itu yang wargi aduh tenang we bari damel ngadangukeun dongeng teu ngaganggu ka batur pada malah rese alhamdulillah mangga bilujeng gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-54 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Euwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-54. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Hiji carios perjuangan para wargi sadaya nyata perjuangan dina anggoni ngabela kamerdekaan. Anu mana parantos merdeka harita teh walana asup deui para wargi nyaeta ngingintil sareng nikah. Kitu diantawisna mah. Atuh harita urang parantos merdeka. Dugi ka akhirna para wargi aya kajantenan nu disebatkeun Bandung Lautan Api teh. Kitu cenah dina ieu dongeng mangga urang teraskeun dongeng. Dina hiji poe kira-kira wanci asar Neng Yani eueuh ti imah. Atuh jakalalana kalayang-kalayang neneangan, kalawanan nanyakeun ka anak buahna jeung ka masyarakat di dinya. Tapi jol ieu pada nyebutkeun duka teu ningali Neng Yani. Ku timuru jakalalana palang siang Neng Yani ngejat. Sanggeusna nanyakeun ka anak buahna jeung ka masyarakat satempat. Leos jakalalana ini ngarasa panasaran rek neangan deui nu jadi pamajikan. Harita jakalalana aya pikiran rek kawalungan ceuk pikirna bisi aya di walungan bari sakalian rek mandi sabab geus burit. Da puguh ti tempat cicing kawalungan teh teu sabara jauh paling-paling 500 meter. Atuh jakalalana geus tepi ka sisi walungan bari dikongkoyang ku samping sarung. Sedeng pestol teu tingali nyelap dina sela-sela beubeur katutupan ku baju dinas. Ana ngareret breh Neng Yani katingali keur ngajejentul. Diuk dina luhur batu sedang didinya teh aya leuwih atuh puguh we jakalalana ngaranyug gancang nyampeurkeun sanggeus deukeut ngageroan laun tur tumanya. Yan keur naon di dieu akang berkaditu berkadieu neneangan Yani rek mani Yani teh matak naon nyarita ka akang rek mani mah atuh meureun ku akang dibarengan mun aya ku piharegangeun Yani mah mangkaning kaayaan keur sakieu gentingna cek jakalalana gek diuk digireun Neng Yani bari nyekelan tak-takna. Sedeng Neng Yani teu nemalan sakemek oge ngan berbei we ngaluh keur ngaluarkeun cipanon ngalemereh kana pipi kecelak cipanon tingkar celak kana luhur lahunanana. Atuh jakalalana pokna deui bari neuteuk beungeut Neng Yani pamajikanana nu keur tungkul bari murag-muragkeun cipanon. Yan ing akang minta jawaban ti Yani. Kunaon atuh Yani teh jadi kitu katingalina ku akang geus 3 poe teh alum we. Diajakan dahar bareng teu daek kalah ngadon dahar di tempat si Midun. Pok caritakeun kunaon Yani teh atuh. Lamun aya kakeheul ka akang keheul kunaon,
Lamun akang aya kasalahan naon kasalahan akang ka diri Yani, da kurarasan akang masa teu boga kasalahan akang teh ka Yani teh. Kitu caritaan jakalalana nu kadua kalina bari teu leupas tina paneuteup. Nu ngarti we atuh. Ari nu jadi lalaki mah. Ceuk Neng Yani ukur sakitu bari nyusutan Cipanon nu ngalemmereh kana pipi. Keke ari kudu ngarti teh ngarti kumaha yan. Pok caritakeun nu jelas atuh ngarah akang teu poekeun mikiranana. Nari abdi teh naonana akang? Nya pamajikan akang atuh Yani mah. Aya ni make nanyakeun akang nanyakeun ka akang sagala. Yani pamajikan akang moanya disebutkeun babaturan atawa sobat teh majak kalalana. Lumaku anu kaget atawa teu ngarti kana caritaan Neng Yani pamajikanana. Lamun akang ngaku yan abdi teh pamajikan akang cing atuh sing bisa ngaragap angen sorangan. Anu kasebut jelema mah boh awewe boh lalaki tangtu we boga rasa jeung perasaan. Nya tangtu kasebut jelema mah kabeh ge boga rasa jeung perasaan. Tong boroning jalma nu normal pipikiranana. Sanajan nu teu normal pipikiranna oge. Ari rasa jeung perasaan mangabogaan, teh majak kalalana. Terus netep seukeut kana beungeut Neng Yani. Nyangan keur akang ukur ngaku boga perasaan wungkul, tapi perasaan eta teh teu digunakeun. Teu digunakeun palebah manana yan. Ya Kang Jaka, lamun Kang Jaka ngakukeun boga perasaan cing atuh. Gunakeun tur kudu bisa ngaragep angen sorangan. Kumaha karasana kana hate Kang Jaka. Lamun abdi kasebut pamajikan akang babarengan ka ditu ka dieu jeung lalaki sejen. Komo bari abdi sok barang bere ka lalaki sejen. Cing kumaha perasaan batin akang nangeunah. Nah resep nu jadi pamajikan sok babarengan tur barang bere ka lalaki sejen. Ceuk Neng Yani. Ku ayeuna mah para mitra males neuteup kana beungeut jakalalana. Ku sakitu ge keur jakalalana geus ngarti kalawan pokok-pokna bari mesem. Oh kitu nu disebutkeun ku Yani yen akang kudu boga rasa perasaan teh atawa kudu bisa ngaragap angen sorangan teh. Dumeh akang sok barang bere ka eulis Wiwin bari akang sok ngobrol jeung manehna. Yeuh Yan, keur akang mah moal rek boga timuru itu ieu lamun teh Yani sok barang bere atawa sok ubra-obrol jeung lalaki sejen. Ari Yani teu boga maksud tujuan anu tangtu maka eta lalaki. Dina nyana ge aya maksud nu tangtu ka lalaki sejen. Eta mah kumaha pipikiran sorangan. Ngeunah teu ngeunahna moal karasa ku diri akang. Dosa atawa dorakana moal karasa ku akang atawa ku sejen tangtu kunu milampahna. Reungekeun Yan. Naon pangna akang sok barang bere ka eulis Wiwin. Ngingetkeun eulis Wiwin teh geus teu indung teu bapa bari ayeuna nuturkeun akang jeung Yani. Rek usaha diberena. Rek usaha diapingna lamun lain ku diri akang jeung ku Yani. Samalah nu kudu heman teh Yani lain akang. Sabab pada awewe tur sarua Yani jeung eulis Wiwin geus teu indung teu bapa. Kitu deui diri akang. Sajabati kitu akang kahutangan budi ku inung bapana eulis Wiwin. Waktu akang cicing di inung bapana, nepi ka bapana korban ditembak ku lanceukna. Ku lanceuk ke Yani nyata ku almarhum Joni. Kitu deui eulis Wiwin disiksa nepi ka buukna dugul. Awak raraca. Ku ayana nepi ka kitu teh ngabelaan akang. Tibatan manehna daek nuduhkeun akang ka kumpeni kajeun manehna nyangga panyiksa. Kitu deui bapana. Tibatan daek ngaku kacicingan ku akang kajeun manehna korban. Naha jalma nu kitu teh teu dianggap berjasa. Naha dianggap ngabela bangsa, teu dianggap ngabela bangsa. Anu sejen mah cantang tu nepi ka sakitu model bapana eulis Wiwin. Tah kitu pangna akang mikanyaah ka eulis Wiwin teh. Lain mikanyaah nu ngandung maksud lian tinyaa. Cenah eta Yani keukeuh bae boga sangka anu lain-lain terhadap ka diri Wiwin atawa terhadap ka diri akang teu naon. Ngan batin akang tetep moal rek ngijing sila bengkok sembah, moal rek kabawa ku sakaba-kaba. Ceuk jakalalana panjang lebar ngebrehkeun eusi hate ka hareupeun nu jadi pamajikan. Atuh meunang sawatara menit mah Neng Yani teu lemek teu nyarek tongoy we melenguk bari neuteup kana ting rariakna
cai walungan anu kasorot ku Batara Surya anu gesling sirengulon. Moalila deui ge baris nganci kana ais pangampih wanci magrib. Geus kitu Asep Sumarna alias Jakalalana pokna deui. Inti sarina mepelingan kanu geulis nyaeta Neng Yani, prajurit Sri Kandi teh. Geus yan, tong loba teuing nu dipikiran, tong ngarasa honcewang, tong boga rasa cangcaya kana pamadegan akang. Salila akang dipercanten keneh kuno maha kawasa ku melendang di alam fana. Moal burung ngapingaha, moal burung aya di sagigireun Yani. Beurang peuting, oge Yani jeung akang ulah pondok pangharepan atawa rentas di setengahing jalan. Dina ngoni ngalaksanakeun tugas perjuangan anu suci demi ngabela bangsa jeung nagara katut agama. Nanjeurkeun tekad anu buleud bari perjuangan urang can tangtu sabara bulan deui atawa sabara taun deui jiwa raga urang bisa ngusir kaum penjajah. Sangkan buru-buru mangkata nyaeta nyingkir ti bumi pertiwi. Memang lamun ngingetkeun kana kaberat mah urang teh ngalaksanakeun tugas perjuangan teh kacida beratna yan. Narohkeun jiwa raga, korban harta, korban jiwa, cul naon, tapi dipikir deui ku pikiran anu murni, tur sadar berat mana ngalaksanakeun tugas perjuangan jeung dijajah saumur-umur ku bangsa deungeun. Nu tangtu sakumaha bangsa Indonesia sakumna ti Sabang nepi ka Merauke bakal nyangga karipuhan, bakal nyangga kasangsaraan lahir batin. Ulah-ulah bangsa urang moal aya saurang-urang acan ditungtut dikaniaya ku bangsa penjajah. Sedeng nu mikahayang tur mika cinta ka nagara urang teh lain hiji nagara bae, ampir sakabeh nagara asing mikahayang ka nagara urang. Sabab nagara urang teh nagara Indonesia cukup subur loba panghasilanana, boh di daratna, boh di lautna, boh di jero taneuhna. Kumaha karasana? Kuno geus ngalaman nagara urang dijajah ku Nippon, kapan sakitu bangsa urang ruksakna. Dahareun hese pakaian eueuh nepi ka kaum wanita loba nu ngalaman marake samping karet. Atuh lalakina loba anu marake calana tina karung goni, sabab pakaian diunggah toko eueuh sacewir-cewir acan. Sajabana ti kitu, teu kurang bangsa urang nu korban ku jalan nyaeta kerja paksa kasebut romusa. Tapi kanu korbana digiring-giring bari digotong kana taraje, rek dikirimkeun ka lemburna. Atuhnya ayeuna waktu bangsa Indonesia nyingkilkeun, nyaeta nyengledkeun leungeun baju, bari hirup sabilulungan maju terus pantang mundur, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kecap merdeka ulangan sakadar baringan cungkeun peureub bae, tapi kudu jeung batin. Kapetik hasilna ka ala buahna kusakumna bangsa Indonesia. Sing jadi bukti anu mandiri, buktikeun nyatakeun kecap najis 2 kali jati kasilih ku Junti. Tingkatkeun persatuan jeung kesatuan urang. Tanjeurkeun terus tekad ngabagi pahlawan nyaeta sebagi pahlawan pembela bangsa. Sangkan jadi contoh keur adi-adi urang nu laleutik keneh. Disagigireun urang nanjeurkeun keadilan nu saadil-adilna nurutkeun jalur hukum nagara jeung agama. Didik atik geuing elingan adi-adi urang, sangkan jadi manusia nu bener-bener mulia, sangkan aya dina kasampurnaan hirupna, boh keur di dunya, boh keur di akhirat. Ulah nepi ka adi-adi urang atawa turunan urang labuh kulaku ti soledat ku talajak, nu nyimpang tina papagon agama jeung peraturan negara. Ulah nepi ka adi-adi urang atawa turunan urang terus katalanyuran boga kalakuan nu nyimpang tina papagon agama. Sabab nu baris neruskeun tapak lacak perjuangan urang teh eueuh deui lintang ti adi-adi urang anu turunan urang keneh. Nu baris neruskeun ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara, mimpin nagara, mimpin rahayat. Tapi lamun adi-adi urang atawa turunan urang teu dididik diati kana jalan kasampurnaan jeung kasalamatan dirina, rek bisa ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara kumaha, rek bisa mimpin rahayat kumaha, dirina ge renyul jadi jelema balaga digdeug, teu kaasup kana golongan calon jiwa penerus, asupna kana golongan masyarakat anu ngabadurotkeun. Tah kitu, yu ayeuna mah urang balik yan bising kaburu magrib.
Kitu para mitra pamungkasna caritaan Cep Sumarna alias Jakalalana kalawan ngajakan Bali. Para wargi kaum dangu, harita Cep Sumarna alias Jakalalana ngajakan Bali. Atuh dijawab ku Neng Yani, "Ke abdi barek mani heula nya Kangnya?" "Pek atuh rek mani heula mah," cek Cep Sumarna. Atuh Neng Yani turun ngagog cingogo ngudaran pakaian tuluy mani dina cai walungan nu herang, bangun betaheunaker. Sedang Cep Sumarna nungguan pasireuna bari diuk dina luhur batu gede, bari rarat reret ningalian endahna pamandangan. Red katebeh kulon atra pasawahan mayak paktur parena keur rai-rayan koneng. Ting laleokna pare kasirigu angin, atuh angin sore ting laleokna siga lambak. Teulila Neng Yani mandina rengse sanggeus dibaju tuluy balik dituturkeun ku Cep Sumarna. Datang ka tempat panganjerkan anak buahna Cep Sumarna Juljol. Kalawan pada nanyakeun ka Neng Yani, Jol ieu nanyakeun tas di mana. Sedeng anu nemalan Cep Sumarna disebutkeun tas di Balungan. Ali eulis Wiwin anu keur ngobrol jeung Midun, dina golodog ngaleos dume eta Cep Sumarna ngiringkeun Neng Yani. Tungtung nama keur Cep Sumarna jadi hayang seuri ku ngabandungan polah dua urang wanoja. Sadar hiji nu hiji deui kitu. Ari Midun harita anggur ngarongkong gitar, atuh harita teh dina dipan, ditepas terus ngahitar lagu sorban palid. Pokona teh siga nu nyindiran ka eulis Wiwin jeung ka Neng Yani. "Mang Oded sorban palid, palid nama Mang Oded ka Cikapaya. Mang Oded kunaon balik, balik sote Mang Oded aya nu nganyang. Aduh, samping hideung eta dina bilik, kumaha nuhurkeunana. Abdi nineng Mang Oded eta kuno balik, kumaha mah Mang Oded nuturkeunana. Rincik rincang eta rincik rincang, badoet manuk badori. Sidik pisan eta sidik pisan, si Oded siga surili," cek si Midun. Atuh celengkeung si Oded mairan pokna teh mawa soang ti si Mieu mah dasar si baduel teh. Mawa soang ti Madiun cenah geuning Midun. Ti Madiun meuli pispot entong hayang ka si Midun ceulina peot. Yoy, kituna teh si Oded nemalan. Atuh eulis Wiwin nu keur campego dipongpok imah teh ngeh kai rada dipengkek para wargi anu mulia. Harita teh kari-kari ari katamah-tamah. Si Oded harita teh tuluy gutak-gitak bari pokna deui dieutur di hitaran ku si Midun. "Itak injen eta itak injen, ser itak injen, ser yoy." Anak Torojol Abdurrahman alias si Cipeu Norojol kalawan pokna. "Ngedas, nanaonan si laing Oded? Saruana jeung si Midun kawas teu areujeun." "Siapa? Aduh, punten Pak, panyanten teh teu dileprian ku Bapak." Lamun rek hiburan teh heugeuy nu balik atuh nyanyina. Sore-sore kieu mah komo atuh euy lamun ti peuting bari caang bulan nyanyit lagu terang bulan. Aduh, terang bulan Pak, banget tuh. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang para wargi dina waktos perjuangan harita teu aya deui iwati hitar nu dipake keur panghibur. Malah para mitra loba-loba lagu diciptakeun harita. Malah para mitra matak nimulkeun hiji hal anu matak malulangkeun paninengan keur jaman sakitu taun katukan. Harita ge si Oded nyanyi terang bulan, atuh para wargi ngan bari diheureuikeun. Majarkeun teh terang bulan terang di kali buaya ditimul ku Mang Ardawi. Atuh barakatak Abdurrahman alias si Cipeu ngabarakatak samalah eulis Wiwin dipongpok imah ngaheuheuy nyengsirikeun si Oded nyanyi lagu terang bulan. Dasar nu weureu. Alah, sugan teh heueuh becus.
nyanyi lagu terang bulan ari teh kaos nu hamileung dasar si beles ya cek si Cipeu atuh si Midun pokna dah sanes hamileung si selud mah atuh dapak lah nanging teu eujeun calon mitoha dewek disabit-sabit hayang kawalat sia mitoha dewek teh mending geuleuh aing disebut-sebut nasaha ngaran mitoha ilaing teh euy petot saha disebutkeun ku ilaing dieu Ardawi heuh sia calon mitoha dewek teh Ardawi yo balak-bak aduh baru ngaran calon mertogang ilaing teh Ardawi tot aduh Ardawi tot merenya muni ampir sarua jeung ngaran calon mitoha uing calon mitoha ilaing mah ngaran Ardawi ari ngaran calon mitoha uing mah Sarkawi euy Sarkawi dagang huut sarua we jeung euy wina wadah aduh ampun teuing sama-sama kalau begitu lur cek si Oded para mitra aya ku nyetea jeung si Midun tuluy tukang gede banyoa geus kitu jerut si Oded turun tuluy init katampian sabab geus ampir magrib dur si Midun ge teu lila nutur peutingna ba'da magrib kabeneran hade poena lali langit cekas bengkras taya tedeng aling-aling da puguh parang usum halodo saurang awewe ngadoni sebari diuk dina bang barung teu sakumaha lila pucung hul bulan bijil meuni moncorong atuh sabudeurna tempat di dinya kacaangan ku cahaya bulan ongkohan harita teh geus tanggal 14 si horeng si mana horeng eta awewe nu keur niis teh Neng Eulis Wiwin harita Eulis Wiwin ngadon ngumbar lamunan meuni anteng naker mikira nasib dirina geus teu indung teu bapa teu baraya-baraya acan rajeun boga harepan kacep Sumarna alias Jakalalana ku teu hanteu geus boga pamajikan Kaneng Yani disangka ku Eulis Wiwin macep Sumarna teh jajaka keneh atawa bujang keneh horeng disebut bujang tarangna teh keur anteng-anteng harita teh ngalamun torojol si Oded kaluar nyampak aya Eulis Wiwin atuh si Oded pokna yoi aduh geuning aya Eulis disangka ku Mang Oded mah tos ngimpi aduh horeng daya di luarnya aduh meni si Oded mah mending hareuwas yoi baru kreuwas Eulis teh aduh watak cek dina sisiniran ge Eulis ge geuy gerargepkeun nya kudu geulis bari diukna isar saeutik atuh ngarak-ngareneng lah jeung Mang Oded entong sok ngabotol limun geulis meuli jahe tisuka jadi tong sok getol ngalamun engke pasti ngajadi kitu cenah ceking cek si Oded ngabanyolan nyaho jadi kasaha Eulis Wiwin rada ngabalieur tur baeud je kasaha we atuh kumaha dikersakeun ku Gusti Allah da manusia mah ngan saukur ngabogaan kahayang jeung rencana kadar dikobul jeung henteu mah kumaha Gusti Allah sanu nyaho isuk ning geto useup Eulis disangut cenah eta cita-cita Eulis nu baheula gagal atuh ngangap we harapan dina impian da Mang Oded ge lamun hade dicaritakeun mah sanasib jeung Eulis pada gagal harapan baheula anyaran Mang Oded ngadaptarkeun jadi TKR kungsi boga kemang harapan nyaan gemang sosoca buah panyileukan budang peuting ari teh kasangut ku useup batur aduh guhe lamun teu panjang pamikiran mah teu asak jejehan matak nimulkeun kemang beureum buah buleud atuh padungdung pijadieunana tapi dipikir dibulak-balik dibaweung diutahkeun semua alah eta mah nyaan adina ati Sanurpai dina ati Sanubari mana kitu ge lain pijodoh nu pasti keur Mang Oded tak kitu we nasib Mang Oded teh merukan Eulis nya anu mata keur Eulis tong make jadi buah pikiran sapapanjangna siga pisan nu nganggap dunya teh heureut kitu aya cek si Oded ngageletis ngobrol jeung Eulis Wiwin. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita Eulis Wiwin nyarita kutan Mang Oded ge ngungsi ngalaman gagal harapan deui ih merukan ari Eulis kabungbulan ngana ge meunang 10 poe atuh Lis sumpahna ge sing ulah dibere jarawat segede-gede keni merukan teh si tamai ngomong teh kawas nu weureu wae nya saha jelemana atuh nu hayang boga jarawat segede keni cek Eulis Wiwin bari harita teh ngadelekan nya ieu mah saupamana leuis Mang Oded ge keheulaan anu kudu boga jarawat segede keni mah tada teuing ngajenolna
Leuheung lamun jarawat segede kenigi ari dina punuk mah. Kumaha lamun dina irung. Mun irung Mang Oded beuki berweswe katinihan ku jarawat segede keni. Ayuh. Dah sajero 10 poe teh nya. Mang Oded teh atuh nyaan teu kararaban sangu sareme-reme acan bakat tingku kabungbulengan ku si Denok di kawin batur atuh. Leuheun Mang Oded mah kuat 10 poe teu kararaban sangu sareme-reme acan. Anu mah setengah poe ge can mangi sangu geus senahna. Nya kuat we Mang Oded malah nguat-nguat maneh. Geuning kuatnya Mang Oded. Ish, atuh da teu kuat kumaha Mang Oded malis. Sanajan teu mangi sangu ge, eta sore isuk teh dar liwat we. Ah, sia mah dasar nu burungnya. Si Oded bari pupurungkutan sabab puleungeunna diciwit ku Eulis Wiwin. Mangos tong acoek ka Oded tuh teu tinggal itu bulan meni moncorong kitunya. Tuh nyaangan kasabudereun madhab, nyaan meni asa ngemplong, asa nikmat ku ningalina cahaya bulan sakitu ngebrakna lir ti beurang, angin meni ngadalingding. Tah di dieu urang kudu minang negrakeun tasyakuran binikmat teh atuh kanu maha kawasa Lis. Cacakan ukur ningali cahaya bulan bari ngarasakeun hilibirna angin peuting, sedeng kanikmatan nu karasa ku sakumna manusia, lain itung-itungeun urang Lis. Jadi ulamun urang rumasa di paparinmang pirang-pirang kanikmatan lahir batin kumantenna. Atuh urang teh kudu yakin percaya kana kamurahan sareng pangasihna ti Gusti. Kalawan kudu negrakeun puji syukur. Sabodel Mang Oded dibere dahareun ku Eulis, tapi Mang Oded jajauheun kana daek mere deui ka Eulis. Malah dengan hun-hunkeun acan ka Eulis. Meureun ceuk Eulis teh nurus tunyung da si Mang Oded dibere dahareun ge teu nganhunkeun acan. Tah Eulis ge pasti kana kitu. Korea mere deui ka Mang Oded. Tapi lamun Mang Oded dibere dahareun ku Eulis nganhunkeun, bari harita kene terus didahar ku Mang Oded. Geus tangtu Eulis bungahna dahareun ti Eulis gancang ditarimakeun ku Mang Oded. Taina Mang Oded bisa diuk ngareneng jeung Eulis teh. Sumpahna ge daek kumaha meni asa nikmat Lis. Cacakan saukur bisa diuk ngareneng jeung Eulis. Cenah eta baju Mang Oded bau cucing garong. Anggap we keur niis dina hanapeun tangka daun sembung lah. Ayuh, sugan we Lis lah. Nincak kana paribasa sih urang teh. Hanya kalau waktu sena kabujeng see.